Zaman baheula, aya hiji randa miskin anu ngaranna Mande Rubayah. Randa kolot hirup jeung anakna, malin kundang di hiji wewengkon nu disebut Pantai Air Manis. Sanajan hidupna malarat, Mande jeung Malin silih pikanyaah sabab pikeun duanana masing-masing hiji-hijina anggota keluarga anu dipiboga. Hiji poe, kapal dagang ti nagri deungeueun ngalabuh di basisir. Dina kapal, Malin papanggih jeung babaturan budak leutikna, Rasyid. Kahirupan Rasyid semu ningkat saenggeus balayar dina kapal dagang. Dina patepengna, Malin sareng awak kapal, Malin mimiti diilhami pikeun ngarobi nasibna ku jalan ka luar negeri. Rasid, Malin, kumaha dawang? Alhamdulillah damang. Rasid, kumaha tos seueur oge ayeuna? Nya kitu Kang Malin, suku hidup abdi ayeuna geus leuwih sae sanggeus ngalair kana kapal ieu. Nah, kitu kan Rasid, ari anjeun sabaraha ngalayar. Alhamdulillah ieu Bapak tos ngarubah abdi jadi leuwih sae ayeuna abdi tiasa balik ka keluarga abdi anu tos ditinggalkeun heula. Kuring oge hayang ngaroba nasib keluarga kuring. Miskin santana jadi keluarga nu makmur. Amun kuring arek gabung jeung kapal maneh aya tempat jeung kuring Kang Malin, tapi meureun abdi tiasa ngabantosan anjeun nyareus sira kapal. Tapi langkung leuwih sae mah nyuhunkeun restu ibu anjeun heula Malin. Betul nuhun Rasid, abdi arek nyuhunkeun ka ibu abdi heula, mudah-mudahan diizinan. Ulah teuing Malin, soalna ieu kapal isukan daek ngalayaran deui. Betul. Nuhun sahabat, semoga abdi arek uih heula, arek nyuhunkeun ka abdi heula. Nya atuh Malin. Peting eta, Malin kundang langsung indit ka indungna nu keur sibuk nyiapkeun dahar peting. Malin ngawanikeun minta izin balayar dina kapal dagang ka luar negeri. Mak, Malin hayang nyuhunkeun restu. Barekah ka naon? Arek ka mana? Tadi hayang ka luar negeri arek naik kapal dagang anu di dermaga basisir Bu. Naon? Aing mah teh hayang jauh-jauh. Malin ke di dia gak usah banyak duit. Mak, ya teh keur nasib urang sakeluarga sakurang-kurangna ambe maneh teu capek gawe saban waktu. Mak tos sepuh mangkaning Malin ke luar negeri. Lamun Malin balik ka imana mawa duit. Teu kudu loba duit, Malin mah cukup. Bu, tadi enjing FD tepang sareng Rasid. Coba ti leutik anjeun balayar kana eta kapal. Ayeuna hirupna tos barobah, keluargana tos cakep. Indung sareng Bapak Rasid teu kada capek deui damel. Keluarga katinggala bagja. Malin hoyong mah, Malin hoyong ngabahagiakeun ibu sapertos kitu. Nah anjeun yakin anakin anjang boga hate pikeun ninggalkeun indung anjeun heubeul cicing di imah nyalira. Malin saleresna mah teu gaduh, mana oge Bu. Tapi Malin oge boga tekad pikeun ngaroba nasib. Keluarga urang sangkan bisa leuwih alus. Malin capek hirup miskin jeung dihina ku tetangga terus-terusan Bu. Muhun Malin, upami eta kaputusan anjeun, abdi bakal masihan restu abdi. Tapi janji abdi, ulah poho ka imah anak. Balik ka imah lamun geus cukup, abdi teu butuh loba duit. Ibu, Malin bakal ngaduan janji eta, atur nuhun kana doa sareng restu ibu. Iraha angkatna na. Enjing kapalna bade lalayaran deui Bu. Sabaraha lami anjeun angkatna, anjeun bakal ninggalkeun ibu nyalira. Muhun Bu, doakeun Malin sing selamat tersukses dugi ka tujuan Bu. Enjing abdi bade ngademel tulang siangnya nak. Saenggeus menang berkah, Malin nepungan Rasyid. Isukna, Rasyid oge ngabijaan yen hulu kapal bakal ngidinan Malin datang. Alhasil, isukna Malin kakararek balayar. Malin indit jeung indungna. Mande ngadaguan di basisir, nepi ka kapal Malin, naikna leungit tina paninggalna. Akhirna orang lalayaran oge sobat. Nya Malin urang geus deket kana impian. Malin eta teh tukang dagang nu boga kapal ieu aya tuh urang tongkosan. Nya naha anjang beres hoyong padamelan. Beres pasudagar arek ngalakukeun naon deui. Muhun abdi nunjuk nyarikeun dua pagawean
Anggo kapal abdi nuti anjeng keras damna sakara abdi. Anggo suatu papadanggang payakan senang terus sarang ieu kapal anjeng anggo arang bisa di gawean di imah kuring. Nya pasadagar. Kapal akhirnya nepi ka palebuan anu dituju. Nu dagang langsung turun dituturkeun ku anak buahna nu ngabongkar barang nu dibelit di basisir air manis. Sakumaha jangjina, Malin Kundang jeung Rasyid nuturkeun tukang dagangna balik ka imahna. Kadatangan tukang dagang nu beunghar, Malin jeung Rasyid disambut ku hiji awewe ngora nu geulis pisan. Manehna tetela hiji-hijina Putri Sudagar. Nya sakedap. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam, Bapak ari eta teh saha? Eta teh si Rasyid jeung si Marlin anu aranjana bakal dianggo di imah ieu. Oh gitu, nu Rasyid jeung nu Malin nu mana, Pak? Anu jangkung tur lempeng Malin, anu letik mah si Rasyid. Aya naon Neng? Teu naon, Neng mah man hayang nyoho hungkul, nyanggeus Neng mah rek kada heulanya nyieunkeun minum. Oh Neng. Pak ieu minumna bade diminumnya. Neng, Neng. Ya sami-sami, nyanggeus Neng rek kada heula. Ya Neng. Teu disangka Putri Saudagar teh resep ka Malin. Hentengan ku sabab awakna alus, Putri oge heran kana pintonan Malin Kundang anu pohara getolna. Sacara cicingeun, Malin Kundang oge ngarasa hal anu sarua. Malin oge bogoh ka Putri Saudagar. Saudagar anu teurang yen putrina sareng Malin gaduh parasaan pikeun masing-masing, anjeunna ngidinan putrina nikah jeung Malin Kundang sabab jajaka kasampak rajin tu rajin. Utamana saanggeus nikah, Malin kabukti pengkuh sarta lalaunan ngarobah hirupna di luar negeri. Ayeuna anjeunna mimiti janten binghar pisan. Di sisi sejen, Rasyid ngalaman nasib malang anu leuwih sering kedul nalika digawe. Anjeunna teras dipulangkeun ka kampung halamanna. Nuhun ka dirinya, A. Nya Dinda. Eta lain si Rasyid nya anu ke sasapu. Oh, heueuh eta teh si Rasyid, kok manehna bisa aya di dieu nya? Coba buru orang turunan. Hayu atuh, A. Rasyid, kumaha da Mang? Teh lama maneh teh maneh teh Malin, babat balik urang. Ayeuna mah maneh geus beunghar jeung geus jadi salaki Putri Juragan anu baheula. Sumuhun sobat, upami anjeun tepuguh samemehna, meureun anjeun bisa jadi kawas kuring ayeuna. Beres pisan omongan maneh teh ti baheula. Kaduhung engke, kaduhung mah atuh geus puguh gawe. Sumuhun sobat, upami anjeun tepuguh samemehna, meureun anjeun bisa jadi kawas kuring ayeuna. Beres pisan omongan maneh teh ti baheula. Kaduhung engke, kaduhung mah atuh geus puguh gawe. Nya atuh, pami bade ngageuleuh heula, damang sareng mangga diantos ieu mah abdi bade masihan duit. Saanggeus Malin Kundang kaluar ti kios tempat jualanna Rasyid, manehna langsung indit ka imah mande. Rasyid ngabejaan ka mande yen Malin geus datang jeung pamajikanna. Ngadenge beja eta, mande teu bisa nyumputkeun ka bagjaan. Mande langsung lompat ke dermaga tempat kapal Malin. Malin teh anak abdi sana pisan ka. Saha maneh ngaku-ngaku mitah kuring? Teu bohong, saha maneh teh edan. Kumaha atuh aing boga indung miskin kolot siga sia. Aduh Malin, abdi mande rubaya indung anjeunna. Abdi anu ngalainkeun sareng ngadegikeun anjeunna, anjeun janten sapertos kieu. Abdi do anjeun Malin. Salaki kuring mah mau mungkin boga indung kos maneh. Tempat tuh banget maneh teh meuni jore patut kitu. Saha maneh? Maing geus paot. Sia lain indung aing, ulah deket-deket jeung urang, kayak baju urang kotor deui. Kumaha sih sia. Allah
Allah, nah anak abdi jadi kieu, nah tena jadi teas seperti batu. Abdi anu ngalahirkeun jeung miara manehna ya Allah. Pasihan anak abdi pepeling satemena anak aing geus jadi anak durhaka. Waktu harita, langit ngadadak jadi poek. Badai hujan sareng gelombang luhur muncul dina waktos anu sami. Sakedapan kilat nyamber kana awak Malin Kundang. Anu ngahulang nepi ka airna murag, Malin sadar kasalahanna ka indungna. Manehna kaduhung kalakuanna. Hayang minta hampura tapi geus telat. Ibu, ampunten orang tersengaja ibu, ampunten. Saenggeus kata rajang kilat, awak Malin Kundang lalaunan robah jadi batu. Kapal peupeus ancur alatan ombak jeung badai.